budak aing teh duan ieu kan goreng geus begu teh kudu kumaha aing teh cenah hayo we goreng aing mah heran gagal deui duan ieu teh aing naon sih teh cenah nya gagal hayo duan ieu teh naon itu asangan amak-amakan nah gitu aing maneh heuh lain asa aing mah luka era amak-amakan kitu naon itu teu da batur tadi mah teh kapan ieu teh batur meureunana liwat nah amak-amakan atuh kana atuh lain atuh da ari geus mun kolot teh amak-amakan ge meureunana urang da moal pipiluh lain pan geus kolot kitu mah ngewa ka temponna ku batur oge asa bodoh teuing da urusan abdi jeung eteh mah maksud teh imah ulur lain pamajikan lain naon kitu ngabejaan gitu ari geus kolot ulah kitu ngewa ka tempona teuing ngewanya tanya heuh ditajong ngegari amak-amakan anak samorek amak-amakan ai sia atuh pararungku si eteh teh kepipilueun ki lain pipiluan ngewa ka tempona pan kita jajalaneun kitu maksud teh kana urusan batur teh lah ngabejaan pan maneh teh meureun geus kolot sabodo ih pantesan ayeuna maneh mah teu laku sarua eteh kitu laku urang bade pernah kawin maneh mah encan maneh mah pantesan teu laku geus kolot kitu pantesan pernah kawin salakina ninakeun da kitu geuning naon itu mah urang ge lain salakina diomel komo ka salakina teh make pararung mamawa kana urut salaki urang mah emang maneh sah jelema teh lieur sugan sugan teh pararugu jelema teh aing jauh da aing mah kamari cikeneh aya geus eueuh di wae kumaha jauh teh nya teh ka mana bade ka warung balik ka warung antosan teh teh sok kang langkung ka dieu kamari mah ningali caunya aya ageung di dieu muhun panjang ageung di dieu ayeuna make abdi heran teh kunaon ieu nah make ka abinya teh terang atuh mun eta nu sok ngalangkung ka dieu na ge muhun abdi osok ngalangkung di dieu osok unggal dinten ge abdi ngalangkung kamari mah aya keneh nah make ieu cau abdi kunaon atuh nah keneh nyalahkeun ka urang jadi maneh nganggap aing garong kitu lain garong sugan gitu kan teu nyaho atuh mun jelema teh teu hiji nu ngaliwat ka dieu teh bong kena urang unggal poe liwat ka dieu sia mah nuduh ka aing meureun kitu teu nuduh teh ngomong we nuduh sia bong kena aing liwat unggal poe sia gagabah teh aya dilaporkeun sia ku aing sia arep dilaporkeun naon atuh teh cau urang naon sia buktina mana leungit cau urang naon mana buktina jadi eueuh ngomong buktina naon jadi cau aing sorry sak eta puguh ge sia mah kurang aja sia teh kolot make nyium segala rupa sia anu kitu sia panggu sia teh mau ya sama aku goblok sia balikan pisau gara-gara sebotol minuman bergelayang gelantungan kolormu jamu tain gara-gara sebotol minuman bergelayun-gelayun kokolmu gadag gosangan kitu nah ari si ece ganggu kesenangan batur lainnya ganggu kesenangan Ari batur kamana? batur maburit wayah kita naon gitu ieu mah naon nyanyi ratu sabodo bisa gawe pisan tuh hayangnya batur-batur urang-urang ari ece ge pemajikan lain naon lain heuh lain asa teu pantes sakitu burit-burit naon nyanyian gawe nu kitu teh ngaranna atuh teh sabodo arek gawe moal aing heuh mana cek saha aing kunaon atuh mah ngewa lah kolot-kolot sia teu pararuguh kitu jelema teh tepok teh asangan nyanyi we eueuh deui atuh kena nyaho urusan eta ge keun bae da teh ulang asa ngewa make geureuhan atuh ka ayeuna make geureuhan asa ngewa ka tempona batur naon di dieu batur mah gara we uli naon sabodo sia mah naon ngejejedobot kitu naon nyanyi sia betul betul teu laku teh puas sia jelema teh paling kesalakina ditinakeun da kitu geuninganan kalakuanna teh jeung asa bau di awakna teh asa bau awak teh aing mah kali mata asa bau awak teh aing
sia. Teh bau aing bae. Ih, aing bau bang bodas banget nyegok.